Ujang, Nyai. Abah, Bang kalima lima go bang bang, bangkong di tengah sawah wah. Wahai tukang baji gur gur, guru sekolah desa saban poe ngajar jar, jarum parati ngaput put, putri muda reris ris, lisung kadua halulu, luhur kapal udara, ragrag di Jakarta tak, tahun 7 hiji, haji reka Mekah kah, kahar 7.000 bu. Buah menang ngalak, lauk menang nyobek-bek, beker menang muter-ter, terus kacita pen-pen, pena gagang kalam-lam, lampu ejeng damar-mar, mari kue ho-ho-ho, hotel pamandangan-ngan, ngantos kanjeng dalem-lem, lempa-lempi lempong, ngadu pipi jeung nu ompong. capek. Udin mah pirage nyanyi, meni capek. Kamu mun dititah gawe. Da, Udin mah leutik kene atuh. Teu meunang digawe. Tugasna budak leutik mah ulin, lain digawe. Nyalah, kuma Udin we. Hayu urang balik, da geus loba jangkrikna ge. Yuk. Kela. Cincang keling manuk cingkleng cineten, Los katolong Bapak Satar bulenang. cincang keling manuk cingkleng cineten. Los katolong Bapak Satar bulenang. Min, kumaha carana sangkan urang teh bisa sukses? Sukses kumaha Ari Iman? Hayang urang mah siga batur, bisa kabeli naon wae, bisa nyieun imah nu sikrong, jeung sajabana. Yuh man, kasuksesan mah lain ditempotina nu geus dibogaan ayeuna, tapi ditempoti sabaraha gedena kasungguhan urang dina ngupayakeun kasuksesanana. Nah, kumaha kitu? Jelema bisa sukses sabab manehna ngabogaan loba cara, sedangkan jelema anu gagal nyaeta ku sabab manehna ngabogaan loba teuing alesan. Oh, kitu. Nya. Bang kalima lima go bang bang, bangkong di tengah sawah wah. Wahai tukang baji gur gur, guru sekolah desa saban poe ngajar jar, jarum parati ngaput put, putri muda reris ris, lisung kadua halulu. Yuh man, kabagjaan mah bisa dibogaan lamun terus nempoe ka luhur. Sakali-kali mah tempo oge ka handap supaya anjeun bisa leuwih nyukuran nikmat
anu ku pangeran geus dipaparinan. Oh, kudu loba syukurnya Min. Nya, urang kudu bisa ngucapkeun syukur dina naon wae. Saenyana emang kadang karasa berat. Nanging ngan kalawan ngucapkeun syukur kabagjaan jeung katenangan hate bisa urang bogaan. Dibarengan ku usaha eta teh Min. Heueuh atuh. Sabab kasuksesan mah moal bisa dibogaan ku urang. Lamun urang ngan cicing wae sarta ngadaguan wae. Kasuksesannya eta hadiah ti Gusti Pangeran keur aranjeunna anu hayang usaha. Kumaha Min? Heueuh, kasuksesan teh dimimitian ku awalan doa, tuluy dibarengan make rencana, didamelan make semangat anu kuat, sarta henteu gampang nyerah jeung putus asa. Oh, gitu. Ya eta Min, uing masa eutik pangabisana. Eta iman. Yo, sing percaya kana potensi diri urang sorangan. Sabab sakabeh jalma pasti ngabogaan potensina masing-masing. Nya atuh hari kitu mah. Semangat. Syukur. Eta barudak geuning papanggih di dieu. Ujang, buru geura balik. Itu si teteh geus masak lauk. Loba. Lauk ti mana, Bah? Tadi isuk-isuk Abah geus ngabedahkeun balong. Ngabedahkeun balong? Ah, tadi mah Ujang hoyong ngiringan ari ngabedahkeun balong mah. Geus beres ngabedahkeun oge. Bongana tadi Ujang eueuh tuh da. Nya ku Abah sorangan we ngabedahkeun balong teh. Sugan teh moal ngabedahkeun ayeuna. Unang jeung Udin isuk teuing tuh da nyamper teh. Si Unang teh anu ngaburu-buru mah hayang neang jangkrik. Jadi we kaliwat teu ngilu ngabedahkeun balong. Naon si Udin nu ngabuburu mah? Unang ih. Udin ah. Sunang. Sudin. Sunang Suranang. Sudin Suridin. Geus tong parasea. Iraha-iraha deui we ngabedahkeun balong teh. Barudak, mending ayeuna mah urang dalahar we yu. Asik. Sanajan kitu, loba hal anu bisa ngaragedagkeun urang. Nanging hiji-hijina hal anu sabener-bener anu bisa ngaragedagkeun urang nyaeta sikap urang sorangan. Sikap urang sorangan? Nya, hirup ulah sok kumaha cek batur. Sabab eta bisa midamel anjeun jadi lemah. Sabab anjeun leuwih kuat tinu anjeun terang. Ulah terus ngahiraukeun kana kakurangan diri urang. Hirup ieu singkat, lamun keur mikiran kana kakurangan wae mah percanten kana diri urang sorangan, yen urang pasti bisa. Kumaha mun geus dilakonan satakeur kebek, tapi masih kene can bisa ngejat kahirupan teh. Kalau karipuh jeung capek we hungkul. Man, kanyeri jeung kasedih, pasti urang sadayana oge kaalaman. Anu ngabedakeunana nyaeta semangat serta percanten yen urang tiasa ngaliwatanana. Ulah nyerah kana ngaraih kasuksesan. Margi tetesan hujan anu herang oge, asalna mah ti awan anu poek. Jadi ulah gampang nyerah jeung tetep semangat. Oke lah, sip. Abah, tos pepenak sareng barudak teh? Geus, papanggih di jalan tadi. Oh, muhun. Iman, Amin. Hayu sekalian urang dalahar di imah Abah. Si Nyai geus masak lauk, loba pisan. Hasil tina ngabedahkeun balong. Kumaha man? Ya, hayu atuh. Muhun, mangga bah. Ti payun we. Abdi sareng Iman engkin nyusul. Bade beberes heula. Heueuh atuh. Kade ulah henteu nya. Didagoan ku Abah. Muhun, mangga. Hayu barudak.
Yuk. Man, beresan heula ieu pacul. Teuneun we di saung. Heueuh, sakalian rek bebersih heula. Ieu leungeun kalalotor. Heueuh. Cincang keuling manuk cingkleng cingeuten. Los ka kolong bapa satar buleuneng. Bah, naon ari hartosna cincang keuling manuk cingkleng teh? Cincang keling teh hartina cingkra eling. Manuk cingkleng cineten hartina manuk mangrupakeun perlambang hate. Hate siga manuk nu bisa ngapung ka mana sakahayang manehna. Mun hate geus tenang, hate bakal asup ka kolong langit jeung bakal meunang dunya nu pinuh rahmat jeung barokah. Mun diibaratkeun manusia teh hirup ngan ukur sorangan. Nyaeta idit ka alam nu bakal kasorang teh ngan sorangan. Blos ka kolong, hartina blos ka liang kubur. Bapa satar buleuneng, hartina di bulan saeneng-eneng. Si pencipta lagu nyilipkeun maksad dina kecap bapa satar teh jiga nama pan ari ngaran bapa teh panggero keur nu dipihormat. Jadi maksudna sanajan jelema kahormat, kapandang, wibawa, anger, tos pupus mah di bulan saeneng-eneng ku boeh tur dirurup kai jeung padung. Nyi, sadiakeun piring deui Jang Iman jeung Amin. Engke rek ka dieu. Muhun, ieu tos dilangkungan piring nage. Oh, nya atuh. Ngan Abah teh teu papanggih jeung si Asep mah. Mun panggih mah rek diajakan ngariung. Naon da aya Mang Asep mah tadi teh ujang ninggal. Nuju ngarit di Lebak. Teu kaajakan si Asep. Tadi ge ujang ninggal aya kabogoh teteh oge di Lebak. Saha ih ari ujang. Da teteh mah teu gaduh kabogoh. Aa Joni. Ih, sanes kabogoh teteh eta mah. Ih, alim ih. Ari nyai, ulah ngewa-ngewa teuing atuh. Meuni jejebris kitu, bisi pijadieun geura. Ah, Abah mah. Aya naon, Bah? Ih, cicing ujang.